Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana tepangkeun nami abdi Yuni Nurfiransyah. Abi di kelas 17. Di dieu abi bade ngadongeng Sunda anu judulna Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet. Dina hiji waktu di hiji leuweung nu hejo dicaritakeun aya dua sobat hewan nu sok babarengan, nyaeta sakadang kuya jeung sakadang monyet. Duanana watekna beda. Sakadang kuya mah watekna lemah lembut, sabar, jeung mikir heula saacan ngalakukeun naon. Tapi sakadang monyet mah watekna sombong, sok ngolok-ngolok batur, jeung merasa paling pinter. Hiji poe duanana indit ka leuweung, pikeun miara dahareun. Di tengah jalan manehna manggihan tangkal cau nu jangkung pisan, jeung loba pisan buahna. Kuya ngomong, "Heueuh monyet, tangkal cau ieu teh loba pisan buahna, kumaha lamun bagi dua?" Monyet seuri bari ngomong, "Hadeuh kuya, kumaha atuh, pan anjeun mah teu bisa naek tangkal, kuring we nu naek, engke kuring nu ngabagi." Kuya nurut, sanajan rada sieun monyet moal adil. Monyet geura-geura naik, sarta mimiti ngadahar cau di luhur tangkal bari nyengir. Kuya dihandap ngantos-ngantos bari caita. Monyet ulah poho ngabaginya, tapi monyet malah ngalawon, ieu keur kuring heula. Engke nu dihandap meunang kulitna we. Kuya ngelus dada bari sabar. Anjeunna nyimpen rasa jengkel bari mikir dina jero hate, engke oge aya waktuna pikeun mulangkeun kalakuan goreng monyet. Henteu lila ti harita, kuya meunang akal. Anjeunna ngondang monyet. "Monyet, hayu urang mancing lauk di walungan. Laukna loba pisan, pasti ngeunah." Monyet anu beuki dahar akhirna langsung satuju. Duanana indit ka hiji walungan. Kuya ngadeuketan monyet ka sisi cai sarta mimiti mancing. Kuya nyamar siga nu henteu bisa nanaon, padahal geus siap ku akal licikna. Sarta waktu monyet meunang lauk anu gede, langsung didahar sorangan, teu ngabagi ka kuya. Kuya pura-pura seuri tuluy ngomong, "Monyet, coba mandi heula di walungan, panas teuing cuacana." Monyet nurut bari asup ka cai. Tapi nalika monyet keur ngapung di walungan, kuya ngadorong batu gede ka arah anjeunna. Cipratan cai teh gede pisan, nepi ka monyet kaget jeung kalemotan. Anjeunna kabur ka sisi leuweung bari keprok-keprok teu wani deui deukeut ka leuweung. Kuya ngadahar sesa laukna bari seuri leutik. "Hehe, anu sombong bakal meunang balesanana." Oge akhirna ti harita sakadang monyet sieun kana cai, sedangkeun sakadang kuya teras hirup kalayan tenang. Jadi hewan nu sabar jeung wijaksana di leuweung eta. Mung sakitu dongeng nu tiasa ku abdi disampaikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.